bener sare seta oh ya kieu kena puasa karena sare teh segut lain bantuan kolot ini kelan beteung ya jeung nu heueuh we aduh mo euy sarmo aing gusti ya mo mo kubluk-kubluk teuing teh jelema teh buka udang teh Gua tuh buka man. buka karena kita di sahur atuh karena sare we ieu mah pagawean teh dan bantuan amang tuh jeung si bibi Lalu lulus mang. lalu si bibi geus ka pasar di subuh tadi can mulang sare we ieu mah Udah abi mah eta saurna saeutik mang. atuh udah salah saha sahur saeutik diudangkeun teh jam 3 teh hudang-hudang rek adzan subuhnya teh mah resiko sorangan Petak sare we mang lah dasar mah ibadah mang. nu kumaha heula sare ibadah teh sarmo namun misalkan urang gawe ye nya biasa ya puasa mah gawe kali ka dieu terus berangan teh urang teh capek terus sare teh eta meureun ibadah sare teh isuk mah lain ibadah atuh moal karasa puasana meureun Tapi mang itu teh juga aya sasaknya emang nu urus sahur teh. Dibeakeun ayeuna tuh mang bae lah mang. nya moal bisa atuh geus waktuna puasa ya aya sahur mah geus adan mah geus eureun masing aya nu dina naon keur dicapek kaluarkeun geus adan mah nya diteruskeun aya kieu aneh-aneh wae di dinya mah geus ada bantuan tuh sapukeun anggar dihareup tuh barala dangdaunan uragan Nya atuh mang. nya kan itu terus are ieu gawean digawekeun antep lah kitu atuh sagala kudu make neh nih antep asina digawe jeung sirah sareng bukan kesempatan aduh aing ya sare heula